Oke. Siapa santren di mana? Beja di anu, di Kiai anu. Masya Allah, ceng. Ulah kamu mananya cengnya? Kunaon? Ke isuk mah ceng imam. Ih ulah. Ente abah geus kurang pati sehat. Coba aceng imaman ke isuk mah. Ih, ente mak kiai baik kiai ente aceng coba pangimamankeun ieu masjid. Akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu. Sapoe, dua poe, tilu poe kapakelah ku masyarakat. Sanggeus kapake ku masyarakat ditanya, "Ceng, aya aceng geus kawin tah encan?" Encan. Mus aya niatan kawin. Aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh saha nu daekeun ka kula tuh. Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Pokoknya gua wirid dah. Emangnya gua nggak tahu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Idz qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kok kitu kuari mah teu. Nah, kuari mah kan teu. Lamun geus wauh ka Allah maka kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah.